geus bali ka alam nu katutupan ku urang, geus bali ka alam nu ngamimitian alam akhirat nu urang kabehan ge bakal nyaraba ka alam eta. Nyaba ka alam eta mah dimimitianana ku maot. Gesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maot eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang, al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maot eta lir teu beda jeung lawang, kabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu henteu maot kabeh maot. Daek ngaji pae. Heula. Melang. Geus kajenna tulah ai embung maot mah kuari kabehan jelema maot mah haji hirup bae daek. Hirup sorangan bae geus. Batur kan. Heeh, geus atuh mending teu heula bae nya. Tetep bae teu daek wae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari ieu ditanya nu mantak embung tapae naon sababna. Tuh kan. Nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Tah, jaari wali mah hayangan paeh. Ulama ge nu lain Golkar mah hayang siapeun. Tah atawa aya nu siapa nu gede hutang. Atawa anu diputuskeun cinta. Eta ge sarua aya geura pae bae cek geura. Teu berarti aing hirup cek cenah lah. Oh budak kos eueuh deui awewe bae. Tarangsana ka Lampung atuh sia ka ditu. Ambalaya di Lampung mah bude adat ongkoh deui. Nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede. Nu mantak embung teh paeh tah lantaran urang aya iman. Percaya jasa ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa, aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan Mang Haji mun paeh ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Ka surga. Paeh bae atuh nya. Berarti ya nama kan ngan disungut doang. Hatena henteu. Tuh. Haji Kasim, Haji Madasim percaya di akhirat aya kesenangan. Percaya tuh. Yakin teu bakal senang gitu. Oh, insyaallah nya hebatnya sejawab da kos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha? Aduh lepekna. Hampir diwakofkeun ku kula di Iraknya eta. Dibikeun. Kami mah kajeun salamet bae lah tentara Irak. Lamun hayang-hayang teuing nangkep ieu teh hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak mah rugi
ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung buak deh runtuk ya geus 2 kali aya buruan imah jual ku aing buruan imah ge pake usaha lah jual geus tinggal imah doang boga sugan susuganan cekeuna ya dijual deh konyana buak ke dagang karung deh ambus buak kabeh ambles jeung modal-modal nah cekeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat cekeuna aing lah kuari aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus ge becakna aing si hirup pupurieun amat gitu kan lah mendingan aing geussan hirup di dunia ngasah belatinya na bunuh diri ya emang orang leles mah kitu kabeh geus dikieu-kieu we ku nya ibu pamajikan anak deh yang dipegateun atuh anggeus-anggeus eta papan pamustungan dagang ambruk kana sawah jeung buruan-buruanan dijual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh pun berat biasa tambah orang leles ya na ngasa belati biasa mah mendingan bunuh diri ceker gus sokot gus dek dikieukeun ya tak bismillahirrahmanirrahim bunuh diri ge bismillah salamet aduh sadar aku salamet cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit jaknya nanti angel kapae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing lah tambang terjadi make belati besi teu paeh langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun deuk lolonja gitu gantung diri di dalam kunyana mending mun tambang teu pegat mun pegat aing paeh henteu hirup henteu ceknya angel di bae aing wah teu beres sakeuna kajen kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung atuh garagakeun maneh beres naiknya ka gunung plek 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 siap deuk ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak nyikir deui jana mun pae mah deh mun teu pae deui gurusak guliting blek ka handap pae teu hirup teu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek pae sakaligus lamun teu kitu pan hese mending nitah jelema lah balik deui ka ieu mah balik deui cenah ka ieu mah hayalah jelema bangsa setengah jawara pak kade naon sia ya cekal belati ya tang bunuhkeun aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan naon buat aing mah paehan bae sia asal sakaligus deuk dipencit naon ih nanaonan cok yang teu embu aing indit jelema hese amat budak di tengah buruh bae ge cekena aya deui jelema tah plek tukang mabok geus kikieuan bae kurang tetos ieu mah Jepri ka dieu Jepri Jep ka dieu keur mabok oi ngutus ngadarek tasi jeung ya cekal belati ayo bunuh aing ih itu nanaonan aing mabok ke eling ke meh jajan sia mabokna kurang serem atuh nyen ciu doang meureun yen teh aing mabokna bunuh aing geus sakaligus emang kunaon enggak sulah loba omong teu aing hayang nyaho heula
aing usaha beak jual sawah beak jeung buruan beak ayo aing muriang pamajikan aing wari indit ayo aing dek naon tuh hirup maning bunuh aing ih sok jangan tuh yang edan geling heula si Jepri teh daek tidak bunuh teh daek elingan indit hese amat cek kana ieu jol aya jelema setengah bayar nah pak kade pak ayo cekel di belati cekel kayak naon cekel pangbunuhkeun kulaya siap cekel oh iya mantep ya oh iya mah ya nenek danya heula Aisyah waun teu ka bapak henteu emang bapak saha bapak malaikat Israel nah ini yang ditunggu-tunggu atuh Israel mah tuh kudu make belati cabut ya bisa sekaligus pangyabutkeun ieu pangyabutkeun emang kunaon cek malaikat Israel make hayang cabut lah teu betah di dunia nyana emang kunaon nu mantap teu betah cek malaikat Israel atuh ieu dagang buras puluhan juta ngajual tanah sawah buras aya buruan doang dijual deh buras deh pakai dagang karung jeung ngajemat Kasim segala ditipuan bae ku Haji Pendi teh kabeh untung da cek eta ieu beak aja geus beak teh deres cek eta muriang mah muriang malaikat Israil ieu ku ari kula ieu aduh geus deungeuna awak aju pamajikan indit kahayang manyana mencetan atau nggak nasehatan kah sing sabar ieu mah indit emang pemajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah reod hanyanana gering cek pamajikan aing sih naon harpanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing nukepan eueuh naon eueuh oh bang cek malaikat Israel teh sarajan kitu ge atuh teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek ge itu aya parentah pangeran mah tuh heula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si mbak liwat trit nah saya mau kerja sudah sini bawa SIM enggak lo aya si emas liwat trit nya nama asal tetrit teu betah polisi mah mantak lamun aya polisi periwitna piceun ulah satiup-tiup lah tah cek malaikat Israel itu bisa secabut-cabut da cek kana sebab aican aya parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah teu henteu sanajan sehat cekena aya geus parentah mah cabut bae tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kebal deui cekena ieu Jumat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ya kieu bae cek malaikat Israel ya dibere wiridan bae abeh usaha maju abeh awak cageuk dibacakeun ta wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya endeng ke atuh bahaya teh mah atuh berarti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah moal dibejakeun mangga buat kasih mau gedean gak usah nanya moal lah eta mah dirahasiakeun tetep wiridan kedua jang ngecek awak ngecek kumaha lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh oh ya nunun teng malaikat Israel yang nama indit deui dibaca teh wiridan nu kahiji teh mulai dagang deh Masya Allah dagang naon bae jadi duit asal dicekel kunyana bae geus laku untung mulai nyana meuli tanah ngabangun imah
meuli mobil majikan lagi balik deui hayangan atuh ge ditolak ku jana sia keur ini kuari balik ka jaga saya anak kula boleh inget ka kakak inget ka anak iya segala inget ka anak segala naon tapi semoga mobil balik deui orang leles belum aduh tapi tetap garan lalaki ya anak bener tuh ya balik deui biasa imah tangga deui waduh gagah deui malam apa majikan lah ka tuh jai kula masa kikireuna besedek nyandung